Di Amerika mah lamun aya hiji awewe diperebutkeun ku lalaki pesto kalaluar silih tembak. Di Indonesia mah lamun diperebutkeun awewe tasbih nu kaluar tasbih. Dina minggu ieu urang sakumaha nu geus dicaritakeun di tahun ieu minggu terakhir bagi anu ngora maksudna nu kolot mah terakhir beneran boa sing harade hawana geus beda rarasaan geus puasa bae kulantaran rarasaan geus puasa atuh peuting dahar saur dahar beurang dahar dijancan ningkatkeun dahar hawana beda geus kahieuman ku bulan suci Ramadan hingga urang selaku umat muslimin muslimat untuk menyambut Ramadan urang siap-siap mencerna ilmuna supaya puasa urang sesuai jeung nu dianjurkan kudu nganjurkeun ulah sakadar ngaranna we puasa teh horeng cak nu nganjurkeunana ja aing mah teu nganjurkeun kitu puasa supaya akur jeung nu nganjurkeunana yani Allah urang siap-siap neangan ilmu sanajan puasana unggal tahun besi aya poho besi aya kitu naon ngaranna lalawara padahal mah di tiap kampung tiap kota terus-terusan pengajian setiap menjelang Ramadan dibahas tentang puasa. Tapi gitulah bangsa Indonesia mah memang geus jadi budaya urang Indonesia teh geus jadi budaya puasa teh. Malik ngeunah deui puasa. Malik ngeunah. Di Amerika mah lamun aya hiji awewe diperebutkeun ku lalaki pesto kalaluar silih tembak. Di Indonesia mah lamun diperebutkeun awewe tasbih nu kaluar tasbih. Urang Amerika ge heraneun pan jadi kieu ieu tasbih aju puasa nyana ge deuleu hasil coba ieu awewe diperebutkeun di negara luar mah baku hantem silih tembak gelut tapi di Indonesia puasa hasilna Masya Allah 7 poe puasa eta awewe nirilik deh nirilik ya kali. Orang Amerika bingung aya obat naon eta di puasa ceknya na pajar aya ektasian pajar aya polio pajar aya obat-obat terlarang sehingga eta awewe embung balik di malalaki manting luar biasa nyana datang kak saya coba beli puasa berapa sih pajar obat itu inilah Indonesia hebat
ketika batur dek gelut persediaan senjatana luar biasa. Urang Indonesia mah lamun kadenge dek gelut neangan hikmat. Pelor diborong. Ditereyan pelor. Datang ke bengkel sepeda kewalahan. Beakeun pelor. Ieu ka modelanana. Jadi di Amerika mah pelor ditendun ka senjata tembakeun des. Di Indonesia mah pelor sapeda, pelor naon teh ditereuy. Ieu hebat. Heranan urang Amerika. Coba cenah aing hayang nyaho. Pelor anu ditereuy tembakunnya des ngebul. Gidegnya. Hasilnya ya paeh biasa. Masya Allah. Jadi kan jadi budaya. Jadi budaya puasa teh. Mentak nyaritakeun puasa di Indonesia teu aneh. Teu aneh. Ya, puasa aing geus biasa. Atuh pejabat bagi pejabat puasa teh Senin Kemis loba. PNS puasa Senin Kemis loba. Pedagang Senin Kemis puasa ambalaya. Kiai tilok. Kiai mah tilok we. Ustad tilok. Mun ditanya kiai kok tilok? Geus baheula. Manya ayo bae cek. Ya Allah ya Karim. Nah, sesuatu anu teu aneh lantaran ngarasa kewajiban. Budak leutik di Indonesia mah milu puasa. Budak leutik milu puasa. Ketika budak leutik teu kuateun datang ka jam 12 indungna ge milu. Bapana geus leuwih ti heula isuk-isuk. Di Indonesia ieu pohara ieu jadi budaya puasa teh. Matak urang bersyukur ka Gusti Allah. Urang hirup dijadikeun bangsa Indonesia. Nu geus pernah ka luar negeri, ka Mesir bandingkeun jeung di Indonesia, Yordan bandingkeun jeung di Indonesia, Iran bandingkeun jeung di Indonesia, Uzbekistan bandingkeun jeung di Indonesia. Nikmatan keneh di Indonesia. Kobo jeung Singapura. Di Singapura mah ngarokok bae ge ditangkep. Di urang ngarokok ga jus-jus bae. Woi bae terus jeung rokona deuk naon bae. Timiti rokok jarum datang ke bako los. Nu nangkep di urang. Ngagoler ge ngagoler masalah. Ieu di urang bebas di urang. Senang. Di Uzbekistan subur luar biasa negara. Tatangkalan pohara. Dikondisikan ku negara jang nyiramna. Sehingga rejo luar biasa. Ari jang tatangkalan. Loba jang ngisang hese. Eta negara cakula kieu amat sih negara. Eta tangkalan disiram bol henteu. Dengan tak sagelis-gelis da urang Uzbekistan maning urang Brebes. Urang gitu nya tilok ngisang. Di Brebes bat tilok ngisang ge emang hideung ieu. Nu jelas di urang tenang, tentrem.